Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran Bahasa Sunda kelas 8 semester 2 dina minggon kadua ieu ngeunaan biantara. Sateacana urang medarkeun leuwih jauh naon eta biantara, hideuk kudu terang heula tujuan pangajaranana dina pangajaran ieu teh. Tujuan pangajaranna nu kahiji hideup kedah tiasa ngaregepkeun biantara pikeun maham eusina. Nu kadua nyebutkeun bagian-bagian dina biantara. Nu katilu nyebutkeun hal anu kudu diperhatikeun upami hidep bade biantara. Nu kaopatna nyebutkeun teknik biantara. Eta 4 macam tujuan pangajaranana. Sateacana leuwih jauh, naon sih Bu biantara teh? Kumaha bae Bu biantara teh? Di dieu aya conto biantara pamapag hideuk tiasa oge dibika buku paketna. Buku paket Bahasa Sunda kelas 8 semester 2 anu parantos dibagikeun ku wali kelas hideuk masing-masing. Dangukeun sareng regepkeun. Biantara pamapag. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaya puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Agung, Nu Murbang Alam anu Maha Welas tur Maha Asih. Henteu aya pilih kasih kasugri anu kumelip di ieu bumi. Rahmat sinareng salam mugia didugikeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para sahabatna, kulawargana, sareng ka jalmi-jalmi anu tumut kamantena. Langkung tipayun simkuring seja ngahaturkeun nuhun ka Panata Calagara anu parantos maparin waktos ka simkuring kanggo sasanggem dina ieu acara. Hapunten anu kasuhun upami dina ieu biantara pamapag teh aya pisanggaeum anu kirang merenah. Boh basana boh tatakramana. Bapak Kepala Sakola miwah Bapak sareng Ibu, kitu deui sakumna rerencangan sakola. Dina ieu waktos urang sadaya ngempel teh nyaeta bade mieling dibabarkeunana Ibu Raden Dewi Sartika. Nembe oge ku saderek pupuhu Panata Calagara parantos didadarkeun naon margina di sakola urang diayakeun ieu acara. Rupina ku simkuring teu kedah dipedar deui perkawis eta mah. Margi katerangan anu kakuping mung bade ngadugikeun pamapag kana lumangsungna ieu acara. Minangka wawakil ti sakumna siswa. Acara-acara anu bade dilaksanakeun dina waktos ieu teh teu kinten munelna sareng teu kinten pentingna. Nembe oge parantos ditataan ku saderek pupuhu Panata Calagara, ieu acara teh baris direuah-reuah ku pameran sareng rupi-rupi pasanggiri. Tangtosna oge sakumna siswa tiasa ngiringan ilubiung saluyu sareng karep sewang-sewangan. Simkuring kalayan asmana reng-rengan pangurus OSIS, seja ngahaturkeun nuhun ka rengan Panata Calagara anu parantos ti hot-hat, tingawitan ngarancang dugi kaderna ngalaksanakeun acara dina dinten ieu. Numutkeun simkuring mah, ieu acara teh kaetang rongkah. Kitu deui ka Bapak Kepala Sakola, Bapak Pangaping OSIS, Bapak sareng Ibu guru sanesna, katut bagian tata usaha sakola, simkuring ngahaturkeun nuhun ku parantos nuntur galihna kersa masihan panuyun, sareng pangaping karerencangan Panata Calagara anggoni ngalaksanakeun pancena. Hadirin hormateun simkuring, diayakeunana ieu acara teh minangka tawis panghormat sareng pangajen ka Ibu Dewi Sartika anu sakitu ageung jasana. Utamina mah dina widang atikan. Jalaran kitu simkuring umajak kasadayana sumangga ieu kagiatan teh urang mangfaatkeun kanggo ngarojong cita-cita sareng udagan urang sadayana. Ku sakumna patandang dina acara pasanggiri, simkuring ngadugikeun wilujeng tandang makalangan. Hanas eta aya nu hasil janten juara, sareng aya anu teu acan hasil, teu kedah dipasualkeun. Anggap bae eta teh hiji proses latihan. Sanaos kitu, ari daria mah tangtos bae tos sakedahna. Kitu deui ku diayakeun pameran.
Rupina ku urang tiasa dijantenkeun bahan evaluasi anu tiasa dijantenkeun dedasar kanggo ngaronjatkeun prestasi kapayuna. Sakitu anu kapihatur, boh bilih langkung saur bahe carek, bobo sapanon carang sapakan. Hapunten anu dikasuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, saparantosna hideup ngadangukeun salah sahiji conto biantara pamapag anu kedah nama eta teh ti ketua OSIS SMP. Pasti hideup tos terang sakedik-sakedik. Oh, janten nu kitu biantara teh Bu, muhun abdi ngartos nya. Upami anu ngaregepkeun. Ayeuna bade ku Ibu dijelaskeun sakedik ngeunaan biantara. Ambeh hideup leuwih jelas, leuwih merenah. Janten terang biantara teh oh nu kitu. Janten biantara teh lamun dina pangajaran bahasa Indonesia mah disebutna teh pidato. Nyaeta nepikeun caritaan atawa kedalan dihareupeun balarea anu disusun sacara merenah tu rapih. Nah, jadi disusun heula teksna biantara teh teu sagawayah. Nah, ambeh merenah tu rapih. Lamun ditilik tina eusina jeung adeganana biantara teh diwangun ku 3 bagian. Aya nu bagian pamuka atawa bubuka, eusi jeung panutup. Biasana bubuka teh sok di awalan ku baca salam. Sapertos tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dugi ka nuhunkeun hatur nuhun ka sadaya anu aya dina acara teh. Teras lamun eusi mah nya ngadugikeunna eusi biantarana teh sapertos kumaha naon gitu. Nu katiluna panutup. Panutup mah biasana ngucapkeun hatur nuhun. Terima kasih gitu ya upami dina bahasa Indonesia mah. Sareng ditutup ku salam deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras upami hideup bade biantara, hideup kudu merhatikeun hal-hal di handap ieu. Misalna aya genep. Nu kahiji sora, sorana teh kudu alus. Ambeh kadenge jelas ku sakabeh jalma anu ngadangukeun gitu nya. Terus lentongna anu merenah, wirahmana, nada paroman sareng pasang peta. Ari paroman teh mimik wajah gitu ya. Pasang peta gerak tubuh. Nah, selain tina genep hal eta nu kudu diperhatikeun ku hideup, upami bade biantara, dina biantara ge aya 3 teknik. Aya nu disebat teknik maca sapertos Ibu tadi maca teks teknik maca, hideup ge macakan dina buku paket. Tah, eta namina teknik maca. Teras teknik nyatetkeun inti biantara. Jadi si biantara teh dicatet heula inti-intina teh naon nu bade dibiantarakeun teras dibaca. Teras nu katiluna aya teknik nalar. Ari nalar mah henteu ningali kana teks, jadi ditalar kitu tah. Jadi teknik biantara teh aya 3 macem. Nah, saparantosna hideup terang biantara teh naon, teras teh aya sabaraha macem biantara, dina biantara teh diwangun ku sabaraha macem, teras aya sabaraha hal anu kudu diperhatikeun sareng teknikna naon bae. Hideup supados leuwih paham kana eusi biantarana, tah hideup baca deui kaleres biantara pamapag nu tadi ku Ibu dibacakeun ya dina buku paket bahasa Sunda kelas 8 semester 2. Teras jawab pananya di handap ieu. Nah, pananyana aya 5 pananya. Nu kahiji pamapag dina acara naon biantara di luhur teh. Tadi pamapag dina acara naon. Nu kaduana naon bae acara anu dilaksanakeunana, aya naon bae acarana. Nu katiluna naon sababna diayakeun eta acara teh. Nu kaopatna kumaha bagian panutup anu dikedakeun dina biantara pamapag tadi teh. Nu kalimana lamun urang rek biantara kan tadi disebatkeun ku Ibu sorana kudu alus. Tah, nu kumaha ari sora anu alus teh lamun dina biantara. Nah, soal ieu
ditulis dina buku catatan bahasa Sunda hidup masing-masing, teras dijawab. Upami atos rengse, jawabanna dipotokeun, teras japri ka WA ibu. Nah, jelas kan? Paham? Nah, upami aya nu henteu jelas, aya nu henteu ngartos, tiasa ditaroskeun dina grup mapel bahasa Sunda kelas 8. Teras tong hilap. Hidup eusian daftar hadirna dinu alamat link nu bade ku ibu share di grup WA mapel bahasa Sunda kelas 8. Atanapi di link handap panah warna biru mencrang. Aya kan HTTPS ya, prom H3S jeung sajabana. Nah, tong hilapnya kerjakeun latihan soalna, teras eusi daftar hadirna. Dinten ayeuna ku ibu diantos. Tong diengke-engke, upami diengke-engke mah engkena beuki numpuk beuki lieur. Tah. Jelas kan? Nah, upami jelas, ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.